Pak, ya. Buku naon sih Bu Indah teh? Mun aya kerja bakti teh miluan wae. Abdi mah teu terang Bu, sibuk meureun. Mungkin atuh di hari Minggu kalau kasibuk lain liburnya. Heeh nya, baren eta mah teh hoyong miluan mentang-mentang loba duitna. Ulah ngomong gitu, bisa yang ngadamu. Aisyah presiden beli saha? Yang mana nomor 2? Sama orang ge. Naik ke mana Pak Jek? Ya, sawe ngasubudak di Karoge. Astagfirullah, lain milu kerja bakti heula. Jalan-jalan ka Japati. Mun jalan teh atos-atos. Kernaon kerja bakti. Mun abdi tos masih artos. Hayang baju 7 warna, tapi meuli di Cibatu. Hayang siga panggagahna, tapi hese keur babantu. Aduh, kumaha ieu? Wil, hari Minggu kamari teh di mana kamu? Enak selalu patuh, pasti hidup berkah wae. Aki jam bangsa atuh, pasti jalan wae. Meni badak, suku jalma. Beukna semen, lebih kerik. Meni sombong jadi jalma. Kena karma, gula cerik. Jalan-jalan ka Braga, jalan melima kita. Jadi jalma tong balaga, jauhan baru tau rasa. Nu penting indung ati mah merah duit wae, KRT jeung kaparuan lingkungan. Bu RT, kunaonnya pas bisa keluarga sakit teh, saya nu jenguk atau membantu, murah Bu. Siga nama keur 1000 kabeh. Semeni kitu. Kunaon nis, kamu gak jenguk Lila? Embung lama aja sombong. Ulah kitu. Indung bapak aku gitu ngajakan. Nya, kunaon nya teu jenguk, teu terang. Misalkan mana ya nggak kelihatan? Bu Ele, abdi sama pisan teu jenguk abdi sakeluargi. Penyebu indah sakeluargi ini sombongnya. Sampura Bu, abdi mah teu sempet wae. Masa urang rek dingin kuda meni sombong. Duh, mahanya. Wargi komplek ieu, saya nu jenguk abdi jeung sakulawargi sakit. Mun rek dijenguk maneh, oge sombong atuh. Heeh, atuh Pak. Makanya Pak, mun aya kerja bakti miluan, bisi kena musibah teu aya nu bantu, jeung ulah ngarasa teu aya nu bantu, mun bapak sakulawargi coba bantu. Siap Pak Ustad. Bu Indah di kamar dia tuh. Jalan-jalan atuh masa di imah wae. Kerja bakti atuh Bu, main wae ka mah. Bae weh duit-duit abdi, nu penting abdi suka nyumbang. Emangnya ibu-ibu suka nyumbang? Entes kan? Ulah ngobrol keur dahar, mun keselak bisa maut. Ulah bangga jadi beunghar, mun henteu dibawa maut. Hayang pisan gara dahar ngan kaya rencang sanguna, hayang pisan jadi beunghar ngan kudu getol usahana. Diuk sambil dahar, mun teu jeung sayur oyong, keur naon jalma beunghar, mun teu daek gotong royong. Kumaha rek asup jerat ati masih dibabantu, kumaha rek sejahtera ati kabatur kebantu. Aya jalma dahar jambu, meni manis enak ieu. Aya naon ibu-ibu meni ribet-ribet ieu. Biasa Pak, ieu sirik. Naon sia abdi teh aya sirik ka maneh? Pas jadi ibu-ibu mau ke dahar kebedak. Atau aku ibu-ibu Kumahanya Pak? Ibu-ibu teh siga ucingan anjing wae. Kumaha budi mah jadi anak? Iya Bu Indah sakeluargi teh teu pernah milu kerja bakti setiap minggu. Padahal kerja bakti ngan ukur jam jeung kekedahan.
paling oge jam 8 sampai jam 10. Heeh, Bu Indah mah ulin wae pagaweana. Ulah mentang-mentang geus mere atos jadi seenakna tuh. Da kumaha abdi oge butuh healing. Abdi oge libur dina sari minggu hungkul. Atuh healing mah bisa habis kerja bakti meren. Ah, kumaha ya Pak Ustad? Kieu we anu meh adil seluruh warga wajib kerja bakti nu geus mere atos atawa henteu kabehana diwajibkan kerja bakti. Tugas dahara nu tripang lamun makan keur basreng, tugas akan leuwih hampang lamun kerjakeun babareng. Ampura nyawa bapak jeung ibu-ibu, abdi sakulawargi teh nyesel pisan. Insyaallah minggu depan mah miluan kerja bakti. Maaf ya teman-teman, abdi oge nyesel geus sombong, padahal abdi teh salah, tong ngajauhannya. Tenang naon Lil, abdi jeung Nisa oge ngartos kok. Ya Lil, tenang aja. Gue tahu banget ini bakal lama. Jumlah rasa aya nu Tuh. Indah dikata jangan di belum bisa. Hayang. Oke. Ngomong atuh. Sebudak sing karaoke. Astagfirullah lamun anjay. anjay.